Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barasuna di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Yanak hiji jejer cariyos samaga hamimiti ilang bagian anu ka-28 dinten ayeuna teh. Urang neraskeun deui hancagarapan anu katunda waktos dinten kamari nyaeta tos dugikeun ka Somen nuju muru deui ka balad-baladna anu nuju tarung sareng anak buahna Ki Belong nya anu nuju nyumput dina tempat nu aman kumargi nyinggahan angin anu kacida ageungna. Sumangga baraya ieu pidangan dongeng urang lajengkeun deui kumaha sakali deui manganuhunkeun kana sagor piparatosanana anu parantos like, subscribe oge lebet dina kolom komentarna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Dieuweuhan deui kumang sakediknya. Ari pada baladna barang nenyo si Omen datang kadinya teh puguh we ngarasa arato. Tadi nangis rada kadese teh sabab musuh leuwih loba tibatan maranehna. Jadi sarumanget deui ku nenyona si Omen aya kadinya. Atuh tungtung nama tararung teh jadi rame deui. Batur-baturna si Jaduk pon kitu deui Bah Marta mani pating Jorowo ngagempur ka anak buahna Ki Belong. Kocapkeun deui ayeuna Rasid anu keur tarung jeung Ki Belong. Harita Ki Belong tuluy-tuluyan ngagempur ka Rasid. Sakabeh pangarti pon kitu deui pangabisana. Geus diketrukkeun kabeh pikeun ngarubuhkeun Rasid. Tapi Rasid jalma nu digempurna malah tambah bisa ngimbangan ka Ki Belong. Sebab dari kulila mah tangtu kurangan jeung kaleuwihanana nu jadi lawan teh baris kanyahoan. Pon kitu deui harita Rasid geus rada lila tarung jeung Ki Belong. Rasid jadi nyaho kana kalemahanna Ki Belong. Dina hiji kasempetan barang Ki Belong keur luncat ngalayang di luhur bari nengeulkeun peureub katuhuna anu dibarengan ku kakuatan tanaga jerona ka Rasid. Ku Rasid anu keur aya di handap teu dipenung kakuatan anak Ki Belong teh diantep we bari geus ngalirkeun deui tanaga jerona kana dampal katuhu. Barang cahya beureum anu keur ngaplesat ka Rasid rek keuna cileng Rasid loncat ka luhur nyinggahan panarajangna Ki Belong. Atuh cilegur taneuh urut cicingna Rasid teh meningat cilegur hancauran ka luhur balas kahanca ku kakuatanana Ki Belong. Ari Rasid sanggeus bisa nyinggahan gempuranna Ki Belong. Rasid anu keur aya di luhur harita ngadorongkeun dampal leungeun katuhuna ka hareup nu dituju dadana Ki Belong anu keur muka pelesat. Cahaya beureum tina dampal katuhuna Rasid meni nyuruk ngarah kana dadana Ki Belong. Hiup bledag. Dadana Ki Belong kahanca ku cahya beureum ti Rasid. Kalayang awak Ki Belong meni ngalayang ka tukang kadorong ku kakuatanana Rasid. Teu lila geblou awak Ki Belong niban kana lemah. Meni neungar tongongna kana taneuh golokok Ki Belong utahkeun getih meni lalamaran tina sungutna. Ari dadana meni ngebul bari jeung semut tutung balas kakeunaan ku elmuna Rasid. Napasna Ki Belong renghap ranyu. Ari kesangna meni ngoprot maseuhan beungeutna anu bolokot ku taneuh ngebul. Geus kitu kuniang manehna hudang bari rumanggieung langtungna oge. Kadua sukuna rada jajarik jegan
telila reg katanya Ki Belong ngaraneg deui rada ajeg tuluy ngumpulkeun sakabeh tanagana pikeun ngancurkeun deui Rasid. Kadua leungeun dipasang dina hareupeun dadana geus siap pikeun didorongkeun ka hareup. Sanggeus kumpul sakabeh tanagana Ki Belong ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup bari jeung ngacorowok kitu teh. Pelesat buah cahya beureum ngapelesat deui kaluar tina kadua dampal leungeunna. Ki Belong muru ka Rasid. Ari Rasid tita tadi geus taki-taki manehna barang nenyo cahya beureum geus ngabelesat muru ka manehna. Rasid tuluy loncat deui ka luhur nyingkahan cahya beureumna Ki Belong. Kituna teh bari nengeulkeun peurup ka tuhuna anu geus dieusi ku tanaga jero. Barang panarajangna Ki Belong milepas, Rasid nengeulkeun peurupna ti luhur diarahkeun kana dadana Ki Belong anu keur aya di handap. Ari Ki Belong teu kaburu ngejat sabab da ceuk pikirna Rasid teh bakal hancur ku gempuran ti manehna. Atuh tungtungna mah teu anta parah deui. Eta cahya beureum anu diteungeulkeun ku Rasid teh keuna kana dadana Ki Belong. Hiup bledag cahya beureum ti Rasid neungar kana dadana Ki Belong. Cengkang awak Ki Belong meningat cengkang jeung jujuralitan ka tukang. Sanggeus rada lila blug awakna nangkuban dina taneuh. Dina sungutna kegolokokan deui getih. Ari beungeutna meni semut tutung siga anu kaduruk. Dadana Ki Belong bejad teu lila krejet krejet suku Ki Belong kakrejetan. Ari panonna meni bolotot tungtungna hos weh Ki Belong paragat nyawana. Poe harita jadi poe panungtungan pikeun Ki Belong tiwas ku leungeunna Rasid. Kulahek sirahna ngulahek kana taneuh nyang ngigir ka kenca. Ai Rasid barang nenyo Ki Belong geus teu usik teu malik tuluy manehna nyampeurkeun ka Ki Belong. Geus deukeut gog cingogo dibeh katuhun sirahna Ki Belong bari pok nyarita. Hampura kuring Ki Belong lain kuring rek niat binasa ka anjeun. Ngan kusabab bongan atuh anjeun beuteung beunang dielengan wae ku kuring. Mudah-mudahan sagala rupa kasalahan anjeun dihampura ku Nu Maha Kawasa. Asalna ti Gusti sing mulih deui ka Gusti. Kitu ceuk Rasid bari ngusap kadua panonna Ki Belong anu keur molotot ka luhur. Sanggeus diusap tuluy Rasid cengkat leumpang muru ka batur-baturna anu keur masih tararung keneh jeung anak buahna Ki Belong. Cag urang tunda Rasid baraya ayeuna urang nyaritakeun deui Ki Suta anu keur tarung jeung Ki Baraja. Barang harita Ki Baraja digorobas kana rungkun manehna geus cengkat deui tuluy kaluar tina jero rungkun. Ari ti saluareun rungkun geus nyampak Ki Suta anu keur ngajanteng bari ngahehe mencrong ka manehna. Ki Baraja sadihina nenyo peta Ki Suta sarupa kitu teh. "Suta, ulah wakangeuna seuri sia. Hayu kaluarkeun deui sakabeh pangarti anjeun Suta," ceuk Ki Baraja mencrong ka Ki Suta. "Baraja, iraha ari anjeun rek eling teh. Kudu ratu, urang mah kapanan geus karolot. Pira kurang silih karawas keneh. Da lain budak kapanan. Kajaba lamun budak leutik mah nya teu naon aya pantasna. Angguran geura eling ayeuna mah. Geura tobat ka Nu Maha Kawasa. Geura babalik pikir
gerak pinah jalan Pilempangan ulah rek ngamberung nafsu ngumar amarah wae sabab dawuh gunana cak ayeuna anjeun jeung kuring teh geus papada kolot ayo urang bebarengan ngajalankeun sagala rupa kahadean pikeun bekal urang jaga kapanan geus moal lila deui oge urang-urang mah bakal bae sabaraha karinungan dawuh we meureunan pira kurek ngagugulukeun wae kagorengan mah kudu era gu umur baraja saur Ki Suta kuring teu butuh cara mati anjeun Suta ayo urang ijen deui ayeuna mah tema Ki Baraja lain kuring cara mah Ki Baraja ngan kusababnya kula teh ka anjeun kumaha daek pinah Pilempangan di ayeuna ka hareup Baraja saur Ki Suta keur dewek mah moal rek pindah Pilempangan Suta ayo lain kala-kala omong sia ceuk Ki Baraja nya kajeun ari gayang anjeun kitu mah kula ge moal bisa mah sia atuh sok ari rek ngajak ulin mah geura serang kaula ku anjeun walar Ki Suta teu lila celeng Ki Baraja loncat ka hareup narajang ka Ki Suta ngombatkeun dampal leungeun ka tuhuna rek ngahanca kana puhu ceuli kencana Ki Suta mending hiuk eta dampal leungeun teh ari Ki Suta bangun tenang wae barang dampal leungeun ka tuhuna Ki Baraja rek nepi lep Ki Suta ngalepkeun sirahna bari ngasupkeun peureup ka tuhuna kana hulu angeunna Ki Baraja anu keremuka cebrod peureup ka tuhuna Ki Suta nyayang kana hulu angeunna Ki Baraja cerik jeug Ki Baraja rada ngacarik jeug sukuna ka tukang rag eureun bari mencrong ka Ki Suta cileng loncat deui ka hareup narajang ku kadua dampal sukuna anu disangikirkeun rek dipake ngahancakana dadana Ki Suta sukuna Ki Baraja meuni pasusul-susul datangna teh ari Ki Suta barang nenyo musuna geus narajang deui ku kadua dampal sukuna Ki Suta harita manehna oge loncat ka luhur bari ngabendung panarajangna Ki Baraja ku kadua dampal sukuna oge atuh cebrod dua suku diaradu di luhur silih tejeh silih cejek curalit dua tanda ngacuralit ka tukang celek kadua sukuna geus narincak deui kana lemah serenge Ki Suta nyerenge ari Ki Baraja mah meuni bangkenong we baeud teu lila katenyo Ki Baraja ngaluarkeun kekuatan tanaga jero dua dampal leungeunna diangkat ka luhur ari sukuna geus masang deui kuda-kuda meuni panceg barang Ki Baraja cacap mapatkeun jampe pamakena kelebug teu aya angin anu kelebug datang ka eta tempat tayeuna wae Ki Baraja keur ngadatangkeun angin ciciptaanana eta angin teh datangna ti tebeh kulon ari sorana meuni ngaguruh handaruan dibarengan ku sora gelap anu pating jeleger jeung pating baranyai cahyana Ki Suta aya petak Ki Baraja serba teureuk anjeunna geus surti tuluy nyedakepkeun kadua leungeunna tina hareupeun dadana teu lila ade deui aya sora angin anu ngaguruh ari eta angin datangna ti tebeh wetan dibarengan ku sora gelap anu pating jeleger atuh kaayaan di dinya teh jadi matakeun langit nu tadina caang adadak angkeub siga rek pihujaneun ari mega nu katebak ku angin nimuih di jomantara teu lila Ki
Baraja ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup diarahkeun ka Kisuta. Pon kitu deui Kisuta ngadorongkeun kadua dampal leungeunna ka hareup. Atuh gelebung angin tadina keur araya di Jomantara teh tarurun nyorot ka handap tuluy nyuruwuk nyerang ka Ki Baraja jeung Kisuta. Kakuatan dua angin diadu suku Kisuta pon kitu deui Ki Baraja sakapeung sok rajeun kaseret ku eta angin. Ari taneuh nu aya di dinya meuni mulek mumbul ka luhur. Dua jalma geus karorot jeung dua jago keur ngalewarkeun wawasena sewang-sewangan. Estuning mata kataji anu nenyok silih seret jeung silih dorongkeun dampal leungeun make kekuatan angin pikeun ngarubuhkeun nu jadi musuhna sewang-sewangan. Celeger celeger cara kelap dituluy-tuluyan pati celeger korekan kana ceuli geus bubuh deui aya suara angin mah anu hayoh makuruh teu eureun-eureun. Baju jeung calana pangsina Ki Baraja pon kitu deui Kisuta meuni kelebetan katebak ku angin. Teu lila kadua sukuna Ki Baraja katenyok rada kaseret ka tukang bade jeung rada ngajungkat sukuna antuk kalayang. Awakna Ki Baraja ngalayang kadorong ku kekuatanna angin ti Kisuta macleng kapeclengkeun ka tukang. Teu lila cedak tonggongna leungar kana tangkal kai anu gede. Bro awak Ki Baraja namruk nangkuban dina luhureun taneuh. Tina sungut nang alay getih hideung pon kitu deui tina liang irungna. Geus kitu kuniang Ki Baraja katenyo deui nguniang hudang bari mancrong ka Ki Baraja tuluy narik napas jerona siga nu keur diatur heula yang geus dirasa rada geunah. Tuluy Ki Baraja mapatkeun deui ajian anu jadi andalanana ngaluarkeun ajian nu katelahna ajian Batara Karang. Heap karasa hawa panas anu nyengkap di sabeureureun eta tempat. Geus kitu kadenge Ki Baraja anu keur mapatkeun keneh jampena. Dampal aing cadas ngampar, tur aing batu tunggul, tonggong aing batu tarengtong, dada aing besi hamalan. Iya ceuk Ki Baraja jeung luncat ka hareup neunggeulkeun peurup katuhuna kana dada Kisuta anu keur nangtung teu pati jauh ti manehna. Peurupna meuni nyuruwuk sigana lamun keuna teh mah teu burung bejad meureunan dadana Kisuta teh. Ari Kisuta barang nenyo Ki Baraja geus narajang deui ka manehna bari jeung ngagunakeun kekuatan Batara Karangna. Kisuta ngawatek deui elamuna ngaluarkeun ajian Sepi Banyu pikeun nada kakuatanana nu jadi lawan. Barang peurupna Ki Baraja rek nepi kana dadana kep eta peurup teh ditewak ramo leungeun kencana Kisuta bari dikunci paguh. Ai peurup katuhuna Kisuta meuni cepet ngahanca kana dada kencana Ki Baraja. Hiuk jebrod jengkang Ki Baraja ngajengkang deui awakna ka tukang keur nu ngadua kalian blak nangkarak tina lemah. Ari tina dadana kaluar haseup ipis mending ngebul ka luhur teu beda we jeung seuneu nu kaceos ku cai beungeutna meuni tutung pon kitu deui leungeun jeung sukuna. Teu lila karjet awak Ki Baraja kekerjetan siga nu rek lepaskeun nyawa nya we
antuk nah cekleuh Ki Baraja ngalepaskeun nyawana raga paturai jeung nyawa mulih ka jati mulang ka asal Ki Baraja geus waktuna dipenta kudu maha kawasa poe harita jadi poe panungtungan pikeun Ki Baraja hirupna di alam dunya ari Ki Baraja ari Ki Suta sanggeus nyaho yen Ki Baraja teh maot tuluy anjeunna nyamperkeun ka Ki Baraja anu geus ngan karilayona gog cingogo di hareupeun beungeutna Ki Baraja teu lila kadang Ki Suta nyarios Ki Baraja deudeuh teuing hampura gaula muga-muga we anjeun sing ditarima mulangna deui kanu maha gawasa teh sing dihampura tina sagala dosa padosaanana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saur Ki Suta bari ngusap beungeutna Ki Baraja. Tos kitu tuluy cengkat bari mencrong kana layonna Ki Baraja. Teu lila aya Rasid anu nyamperkeun ka dinya bari pok nyarita. Aki, kumahana tos antunkeun ari Ki Baraja teh Ki? Tanya Rasid. Nya Sujang, waler Ki Suta. Kitu nya Ki. Nya geun we beunandang geus jadi titik tulis kulak canggum bagja awakna Ki Baraja. Yen dina poe ayeuna teh ingkang kana waktuna dipunud ku nu rahayu dipenta ku nu kagunganana geus jadi poe panungtungan pikeun Ki Baraja. Dari jalma mah pon kitu deui sato nu sejenna lamun can ninggang kana waktuna sanajan sirah dibuntungan oge ceuk babasanan anger we kapanan hirup. Saur Ki Suta. Mohon Ki, takaina mah Ki rek balik deui ka leuweung jug we tuluykeun lalampahan hidup mah kan gade umat Aki rek mihape kade panguburkeun heula ilayonna Ki Baraja jeung batur-baturna anu kaparengan sarua paraeh dina poe ayeuna sabab da hade goreng ugi jalma kapanan maraneha teh lain sato geus jadi hiji kewajiban pikeun urang mulai saralayonna. Tah kitu we jalu ari ti Aki mah. Saur Ki Baraja. Mohon mangga Ki. Atur nuhun kana sagarupina. Ceuk Rasid bari sungkem heula kituna teh ka Ki Suta. Geus kitu. Les Ki Suta jolong nyeles di hareupeun Rasid. Leungit lebih ilang tanpa karana. Estuning teu tapak-tapakna acan. Tapi ke Rasid mah teu matak jadi aneh. Sabab geus apal kanu jadi guruna anu linuhung ku elmu, sugih ku pangarti, jembar ku panalarna. Kocapkeun ayeuna si Omen baraya jeung pada baturna anu keur tararung jeung anak buahna Ki Blong. Harita anak buahna Ki Blong geus loba anu taraluk ka si Omen jeung pada baturna. Ngomong barang harapaleun mah yen nu jadi pamimpin maranehna nyatana Ki Blong jeung Ki Baraja geus tarewas. Antukna kabeh taraluk ka si Omen jeung pada baladna. Anggeus nu tararung rengse Rasid ngaji deui jeung pada baturna. Teu lila kadenge sora si Jadug anu nyarita ka Rasid. Kumaha Jang? Geus beres? Tanya si Jadug. Nya Mang, geus rengse tema Rasid. Lain dari tadi aki-aki nu ngawangkung jeung Ujang. Saha teh Jang? Tanya si Jadug. Eta teh Ki Suta, guru kuring teh Mang. Nu cicing di jero leuweung. Ceuk Rasid. Oh, guru Ujang nu tadi teh.
pantes satu hari gitu mah eta ilmu namuni pohara luhur nanya kata ji mamang aku pangartina jang ari ayeuna tuluy ka mana anjeunna tos mulang deui mang ka leuweung teh mah Rasid kitu nya jang duh boro hayang sungkuman heula tadina mah mamang teh jeung rek menta jimat lah si horeng geus mulang nya ceuk si Jadau bangun rada hanyelu ka tempona teh nya mang geus mulang deui ka leuweung anjeunna teh kumaha di dieu ti urang anu taratu nah loba mang ceuk Rasid malik nanya ka si Jadau nya aya eta gari anu taratu mah jang ngan teu loba teuing lah ngan hiji dua bari jeung tepati-parna taratuna we nya wajar we doang sautik-utik wae mah nya syukur ari teu loba anu tatu mah mang ari eta anak buahna Ki Belong kumaha mang kabeh tara luka urang jang komo barang geus nyarahun yen pamimpinna geus paraeh mah jadi teu kudu dipenta oge ku urang kudu nyerahkeun diri ka maranehna hidang sorangan lah jang maranehna nyerahkeun diri ka urang teh mah si Jadau nya syukur ari kitu mah mang ceuk Rasid teu lila kurunyung aya nu nyamperkeun ka dinya sing horeng si Omen jeung Mbah Marta sanggeus deukeut pok kadenge Rasid nyarita ka si Omen kumaha men teu kunaon ilaing tanya Rasid ka si Omen ento Sid alhamdulillah nah eueuh teu kunaon wing mah teh mah si Omen nya syukur atuh pami Abah kumaha Abah nah teu sawios ceuk Rasid nanya ka Mbah Marta keur nangtung di sagigireun si Omen henteu jang tuh kunaon Abah ge teh mah Mbah Marta nya nuhun atuh pami salamet mah Bah lain men ari si Domar nasibna kumaha ayeuna nah hirup keneh atawa geus maot ceuk Rasid nanya deui ka si Omen geus paeh Sid si Domar mah nah kuing layonna dina jero lombang tuh keur digemrong we meureun ku sireum karange sigeuna mah ayeuna teh teh mah si Omen bari jeung rada nyerengeh kituna teh oh jadi geus paeh nya si Domar mah men nya Sid geus kari bangkena ayeuna mah dihancak ku bedog uing tadi ku si Rompang ceuk si Omen tah ayeuna mah kieu we wayahna urang ngaluburkeun heula Ki Belong Ki Baraja pun kitu deui batur-baturna anu geus maraot sabab da hade goreng oge jalma maranehna teh wajib dipulasara ku urang najan ngan sayana oge terjadi masalah ari keur kaayana kieu mah tah kitu meureunan ceuk Rasid bari jeung mancrong ka nu tiluan nah gitunya jadi urang nguburkeun heula Ki Belong jeung pada baturna itu Sid tanya si Omen nya men nya aya tuh urang kuburkeun heula ayeuna mah bari urang ajak batur-batur ku uing pikeun mantuan nguburkeun nya hayu urang babarengan we men geus kitu Rasid jeung nu sejenna ngaluburkeun heula layonna Ki Belong jeung pada baturna anu tariwas dina poe harita malah anak buahna Ki Belong oge anu geus taraluk sarua milu mantuan ka Rasid jeung pada baturna pikeun nguburkeun layon nu jadi balad-baladna atuh teu burung rada gancang nguburkeun teh ari kulobaan mah sanggeus rengse nguburkeun gek Rasid jeung nu sejenna dariuk dina hanapeun tangkal ngareureukkeun heula kacape meureunan
telila kadenge suara si Omen anu nyarita deui ka Rasid. Nah ayeuna geus rengse nguburkeun teh Sid. Terus teh kumaha yeuh lalampahan urang anu satuluyna teh? Tanya si Omen. Oke men, lamun geus dirasa cukup reureuna urang ka lembur Cikotok we. Urang nepungan Pak RT pon kitu deui pangurus anu sejenna nu araya di ditu. Pikeun ngambejaan ka Pak RT. Yen Ki Belong jeung pada baladna teh geus bisa dilumpuhkeun ku urang. Sangkan warga Cikotok jeung warga-warga nu sejenna ngarasa araman deui hirupna. Atuh ieu tawanan urang pasrahkeun we ka urang lemur jeung ka pangurus anu aya di ditu. Geus kitu urang tuluy mulang deui ka lembur Cihoe men. Nepungan ka Pak Haji jeung nu jadi anak kuring. Tah kitu meureunan. Teh marah Sid. Kitu nya. Nya satuju lah uing mah. Ceuk si Omen. Kaayaan harita di eta leuweung baraya. Panon poe geus maju ka luhur, malah mah geus aya dina luhureun emun-emunan. Keur memeujeuhna panas. Angin leutik ngahiliwir nebakan tatangkalan. Mata kenah karasana ku Rasid jeung nu araya di dinya. Nu keur ngariuhan dina sanapeun tangkal kai. Menising selesep kana awak karasana. Manuk katenyo pating araclog dina dahan-dahan kai anu laleutik. Sorana pating caruit. Ari monyet jeung lutung sok lajeun sakapeung katenyo dina dahan-dahan kai. Di pating gurawil bari jeung ngarais anakna. Sanggeus Rasid jeung pada baturna ngarasa cukup reureuna. Tuluy katenyo maranehna carangkat tina diukna. Geus kitu bring we. Aleutanana Rasid teh mimiti leumpang rek muru ka lembur Cikotok. Ninggalkeun leuweung Cisompet. Hiji leuweung nu geus jadi saksi yen di eta tempat kungsi dicaricingan ku Ki Belong jeung pada baturna. Hiji komplotan garong nu kawentar gerot jeung jahat tina mangsa harita mah. Dipikasieun jeung dipikagigis ku sakabeh urang lembur. Pon kitu deui ku satiap jalma anu ngalewat ka eta patempatan. Rasid jeung pada batur-baturna katenyo keur marapae-mapae jalan jajahan anu aya di jero leuweung. Meningaleut engkeuy ngabandaleut. Emat-emat nyatang pinang. Kadia sireum we nu keur baris dina batu. Dipirik ku angin leutik anu naluturkeun ti satukangeun maranehna. Hawa di jero leuweung karasa meuni geunah. Sanajan harita teh nya oge kaasupna masih tengah poe. Tapi meuni seger we karasana da bubuhan ayana di jero leuweung. Teu kacaturkeun dilana di jalan, Rasid jeung pada baturna geus tereh nerepi deui ka lembur Cikotok. Teu lila reg eta leutan teh katenyo ngaraneg heula. Tuluy singkoloyong kana sahanapeun tangkal anu araya di dinya. Tayohna wae rek rareureuh heula bari ngariuhan dina hanapeun tangkal. Geus dariuk dina luhureun jukut bari jeung ngagalebran dadana. Teu lila kadenge suara si Omen anu nyarita ka Rasid. Teu karasanya Sid. Ari lobaan mah lempang teh. Asa tereh geus rek nepi deui nya ka lembur Cikotok. Beda basa keur ari opatan mah. Harita basa ti leuweung teh geuningan di Gunung Wilis. Ini asa lila rek muru ka dieu teh.
Cek si Omen nya da nanaon oge ari kulobaan mah moal karasa men. Teh mah Rasid. Lain teu karasa nya. Panci geus rek asup deui ka peuting Sid. Tadi ini teh tengah poe Cileuweung. Ayeuna geus asup ka peuting deui. Asa nyelek pisan hirup teh. Cek si Omen. Tananing urang teh betah men. Hirup di alam dunya. Najan keur kumaha wae oge ayana. Sabab geus lobana jalma jadi asa tereh karasana hirup teh. Coba lamun ilaing hirupna sorangan di jero leuweung. Bari jeung dibaturan ku maung atawa surili. Tangtuna oge asa lila meunang men. Sabab eueuh batur anu bisa diajak ngomong. Kitu meureun men. Teh mah Rasid. Bajing rada nyerengeh kituna teh. Ngareret ka si Omen. Nya tuh. Tang tu bakal karasa lila euy. Ari hirup jeung maung mah. Komo bari jeung diletakan mah ku maung. Petak soak meureun Sid ah. Cek si Omen bari mancrong ka jalan anu rek disorang ku maranehna. Bara Sunda mung sakieu heula ancagarapan dongeng Sunda dina jejer cariyos Samagaha mimiti ilang bagian anu ka-28. Insyaallah bagian anu ka-30na kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mudah-mudahan mang tiasa nyarengan ka baraya Sunda sa lalawasna nya baraya. Manganuhunkeun kana sagala piparatosanana nyungkeun hapunten kana kakirangan timang mang saja pamit wilujeng kantun permios.